Kikung kuplak. Naon? Manggi baris ya. Henteu. Kawan. Jangan bahari. Ih, aing boga ieu urusan Urusanan ya. bisnis. Biasa dua joki mah. Nah, penting. Iya. Serius ya? Ilik ge, itu ge ke gunung aja ge. Ke gunung. Oh, Tas ini. Ke gunung. Tangan Serius ya? Serius. Mantap ya. Ngomong naon sih bengek? Lamun ngomong nu jelas atuh. Atuh pan, urang bobogoh geus kebemeran. Atuh hayang sah. Hah? Eta ngomong kos kamu salah bae. Atuh aing hayang sah meureun. Jeung dia. Oh, Hari dia. Hari aing ngomong kos toah musola. Hari jawab oh doang. Nges, iya. Jawab pertanyaan aing. Da henteu urang sah. pas nu usaha bae hayang sah jeung aing. Boga naon emang? Abo. Hari dia nyaho ka aing. Yo, imah geus dikarami. Aduh. Sidi boga obat aing. Nah, ayo. Emang aing geus diparaban karam jeung sidik kitu ku dia? Pan aing ge boga beteng meureun. Tenang. Hari jeung maraban beuteung dia mah. Loba ut badag di mah aing. Heuh cek dia mah aing bebek ieu diparaban hut. Moal, saya coba Malika. Tenang deh, aku akan menjadi suami yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita nanti. Ngek. Loba lalaki nu ngomong kitu awalna manis, tapi akhirna teu nyaho, peuheur malah. Moal coba Malika. Aing mau disalakeun jeung lalaki disejen atuh lalaki ge masa kabeh kos kitu lah. Heeh. Taju kuari si hayangna kumaha? Nah. Hayang tah. Ku termenung di tengah malam menanti kau kekasihku. Hari-hari ku lemah tanpamu, membuatku kehilangan arah. Oh, coba aing hayang nyaho. Ai artina sah naon? Teteh, artina sah teh seakan aku hayang memiliki kamu. Wow. Untukmu kekasih, Gombal bae. menanti. Kau kan gak sehari. Gak jawab atuh, geng. Oga, geus bila balik dia ka ditu lah, jarieu tina dengen lagi kos kamu salah bae. Tapi Aku di sini. Au. Wow. Hasilnya narima kan? Ngomong naon dia ngek? Aing mah nanyakeun, dia neula adi aing teu? Masih tahu lah ya. Geura bengek, dia manggih adi aing teu? Oh. Tapi syaratnya dia kudu daek saya jeung aing. Oga. Cek dah. Kita bawa majikan. Nyauna aing gagal sih. Ganya. Dirimu ini. Ku akan tetap menanti, menjauh, kau menjauh. Ku akan tetap menunggu. Ku harap kau pun Sikro ngopi jeung sukro mantap ya, asa di Japang bae. Woi, edi sukuna ngalamun bae, bujang-bujang ngalamun. Pas aing tuh. Oh duit. Oh. Dia mah teu pantes nyekel duit ya. Jajan tilok, cek aing tuh jajan, ngopi,
Bukan makanya beli tisu tadi. Beli tisu nanto, tisu WC. Ah, biasa dia mangising bae ya. Kasar ya. Cobain kateran playboy dia kos aing. Pas itu. Mantap. Jangan mah kudu happy kos aing yo. Hei, barete amat ininya. Tarsol. Kemana ini cacak gue? Hei, itu aja cacak gue di dinya. Hei, kita mana baik yang di teangan? Jangan ke mana sih ya? Kaliang, Yang naon? yang si cai. Oh, dia emang yang belut. Coba yang minta kopi ya. Hei, pahit amat isi kopi. Terus banget dia. Bisa diberet suka dia. Tak, Biasa anak buah anyar. nak gua anyar. Oh, Lu di mana? menang ngerak-ngerak di Rukawi. Oh ya aing mah kalong. Bus kalong dia mah. Kepentingan dia lah. Keto. Ngejebon. Hari sia kemana bae, Ri? Atuh aing mah jelema penting mah loba nu neangan. Pantesan aing rada hese neanganna. Mending neangan ka empang lah ini. Aing dia anak naon neangan aing. Pan yang perjanjian jeung aing, Ri. Perjanjian naon tuh? Mere neangan jelema bisa ongko. Gua dia boga inceranan teu. Ih, aya inceran mah. Oh, gitu. Iya, iya. Iya henteu. Bisa dikompromi. Benar. Heeh. Kumaha awena geulis. Lain gelis-gelis deui. Mungil. Yes. Rangu deui. Ngeus intina mah siap penting geus datang bae. Kayak masih ya. Ulah ge mah aing mah penting mah sibuk gitu ta. Dia Kuburan. henteu. Mana? Dia kayak itu bae sorangan. Sorangan. Pokoknya mah guru aing mah sakajeuleu. Bukan dulu. Heeh. Nyaho-nyaho aya sora be. Tapi mantap. Mantap pokoknya mah. Atuh aing sorangan bae atuh. Teu nyawa alamat nama kumaha. Pokoknya mah Bang guys. pokoknya mah sia lewat galengan. Lurus tah. Belok kede eta di dinya nyaho meureun tepan nu krieu teh ya. Oh, anu tangkal gede teh ya. Oh, tuh. Kaing penting kadinya sorangan bae. Tah, ai kitu mah sia geus nyaho kan. Oh, Geus dia aing geus nyaho mah geus sorangan bae dia ka itu penting. Ya lamun sorangan mah pusu, lamun jeung aing ke awena ke beunang ku aing gede. ih, heuh nya. Atuh heuh. Atuh aing lah. Geus. Sorangan bae penting ya. Oh geus kitu. Tuh ngeunah amat sih kopi. Dia ya, tinggal nginum doang. Aduh. Meuli daek henteu. Ieu nya. Aduh. Geus kitu dah. Jeung babaturan CS. Geus kitu. Kayaknya pokoknya mah orang rencana jalan lancar. Hei, Jalan kemana dia? Tempat terpenting. Teuing. Beneran. Tadi dia kan dia. Enan ya. Ih, kopi ya. Kopi lah. Nya. Segelas 5 teh mah. Hei, Enak kopi. Weh, iya pasukan joki kumaha ye? Anan, Urang teu ngopi-ngopi ye. Ieu tawaran eta ye. ngopi tah ngopi. Pokoknya mah aing boga rencana ya. Seperti yang kemarin dahulu. Kayak beuting urang lalaga urip. Oh ngeprank. Urang Mah rek bayangnya. yang Ari itu mah iya ye. tenang be. Bos. Bos nih. Aing mah heran bos ongko kopi geus aya setengah. Iya dah tuh serang be kopi sagelas geus kulimaan. Pantes. Saat. Atuh meureun jelema tadi menang-menang ngerag-ngerag di Ruyuk Awi. Beuh Aju eta meureun tah si Pekang tah. ngopi deui. Atuh ku aing ku dia meureun. Terus ayeuna jelaskeun bae rencana penting. Pan kidak. Eta si urip dekat tanggal gede. Oh, terus Oh, popohonan nu gede. Itu terus nyanan deuh. Dengan jelema pinter. Urang lalaga yu. ya pokona mah. Boleh tah. Nah, rencana penting lah. Oke. Tapi aing mung di luhur. Gimana tuh? Aing kepencang gantung diri ke dinya. Waduh, bahaya. Ngueng gede. Heeh. Hayangna kumaha?
Aku inti nama orang kayak beting atur bayar rencanana bahari jadi dukunnya. Pokoknya jadi dukun keadaan lah. Orang alaga ho. Alaga be kurang. Tapi urang jungkut. Udah nembongan ya anak. Ya, tidak sih. Itu amat terjawab pamajikan ngomongnya. Aing mah hayang siya. Sungguh teganya sama majikan. Awas ya, ngarang-ngarang bayi ya. Sial dia. Anjing kolot di dia, main tajung-tajung bayi dia. Wow. Jalemanan. Juga aing. Karung. Huut. Awas dia, dikepung dia ku aing. Udah. Hari bisa mah. Wow. Woi, ulah lompat ya. Ya. Coba aing. Heunya. Geus sila lompat kayak gitu. Aduh. Wah. Cebudak. Woi, ulah lompat ya. Cebudak. Ngek. Duit saya agak yo. Bener. Oo. Gerak beyo. Hanya. Wah, aduh. Ampun. Dia. Aduh, bisu aing betul. Emang siapa ke bisu, Ngek? Aing betul coklat itu nama badan. Oh. Mana ta budak nak? Lah, ku teu penting. Mending ngaraut layangan bae aing lah. Jangan aing can anggeus deui. Wah, kudu beunang ieu mah aing, cewek eta. Sarapan geus aya. Pokona mah kudu yakin. Eta jelema edan barunya. Pokona mah temun aing kabogo. Moal ngemudi. Dak, tuh, bancet deh tuh kapanasan. Ser. Punten kan di dia, pura. Bancet. Wih, kamu Ini kieu. Terjebak. Sampai bae antepeun deui coy. Dung pret. Anak bancet disangkang kampret. Lamun manehna kapelet ulah kaget. Pret. Wah. Tuh. Eta selangin obat teh bayinya. Heeh, kurang ya. Lain bodreksin malah baygonnya. Heeh. Hei, ini yuk. Ilik, penasaran yuk. Cir kucar kacir, lamun manehna bogo pasti kakuncir. Wah. Datang ka dieu. Datang ka dinya kecapi. Masa amat eta. Akan lah kan. Ai ih. Apa kula kena aing be lah. Bok. Coba banget kula ulah bok supaya bisa amprok jeung manehna. Wah, tuh. Wah, mantap. Ternyata coba dibohongan gorengan eta triksa. Mancur. Mantep lah pokoknya mah. Di Medan. Harus tetap